Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Lena bener-bener tengarti karena parobahan bapakna. Nepi ka peuting eta pikiran Lena teu eureun-eureun muter nanyakeun hiji hal nu sarua. Nah bapana ujug-ujug teu nya tujuan hubunganana jeung Tanu. Padahal salila ieu bapana teh kaasup jalma nu paling percaya kana pilihan Lena. Dileutik naon bae kahayangna hampir teu kungsi dipungpang. Ari ayeuna ngan ukur ngeunaan Tanu bapana siga robah jadi jalma anu sejen. Lena kungsi nanyakeun ka indungna, tapi indungna oge teu bisa ngajawabna naon. Ibu oge teu acan terang, Neng. Naon alasan apa? Ceuk indungna harita bari pamenteuna katinggal bingung. Lantaran harita nanyakeunana keur siap-siap rek init ka kantor. Saterusna Bapa Lena langsung init kaluar kota. Peuting-peuting waktu keur nyorangan di kamar, Lena sok neuteup lalangit kamarna bari hatena pinuh ku pananya. Dina jero hatena Lena siga keur nanya ka dirina sorangan, naon sabenerna kakurangan Tanu? Sabenerna Tanu lain lalaki biasa. Pikeun Lena Tanu lalaki anu ampir sampurna. Sikapna sopan, dedeganana tegep, rupana kasep. Henteungan ukur eta Tanu oge ngabogaan jabatan alus di hiji perusahaan gede. Hirupna jelas, masa depanna eces. Memang lamun dibandingkeun jeung bapana Lena jauh pisan. Bapana Lena mah ngabogaan sababaraha parusahaan. Hirupna mapan, dipikawanoh ku loba jalma. Tapi keur Lena cinta mah lain ngeunaan sababaraha harta atawa sabaraha luhur kalungguhan. Pikeun Lena aya hiji hal dina diri Tanu anu ngajadikeun Lena ngarasa aman. Salila ieu Tanu salawasna aya keur manehna. Ti mimiti budak nepi ka ayeuna dewasa, Tanu siga jalma anu teu pernah jauh tina hirupna. Kusabab eta Lena teu bisa narima lamun bapana nolak tanpa alasan anu jelas. Poe nepi ka poe karasana ku Lena asap panjang. Lena ngadaguan bapana mulang ti luar kota, bari hatena terus dicekel ku kahariwang. Nepi ka hiji peuting mobil bapana tungtungna asup kaburuan imah. Hate Lena ngadadak ngagedur tarik. Ti tadi sore Lena geus teu tenang, leungeunna tiris. Pikiranana campur aduk antara sieun jeung panasaran. Bapana asup ka imah, kalawan katinggalna anu capek jeung siga jalma anu keur mawa beban berat dina pikiranana. Lena nu ti tadi nungguan di ruang tengah ngadeuketan lalaunan. Pa, sora Lena leutik. Bapana eureun sakedeung, tuluy neuteub anakna. Aya rasa nu hese dijelaskeun dina panonna. Sedih, bingung, jeung siga aya kanyeri heubeul nu can cager. Lena narik napas panjang. Hatena ngageter. Kalawan asa-asa, Lena tungtungna nanya, "Pak, jalaran Tanu benten sareng apa?" Sora Lena lemes, tapi eces pinuh ku harepan. Lena hayang aya jawaban anu bisa nenangkeun hatena. Sok sanajan jawabanna bisa nyeri kacida. Bapana ukur cicing, lila pisan. Ngan sora jam dingding anu kadenge ngeusi suasana peuting. Tuluy bapana ngahuleng bari neuteub ka handap. Teu lila bapana nyarita, "Neng, lalaki nu kumaha bae ku bapa bakal ditarima." Jawaban eta ngajadikeun Lena tambah bingung. Lantaran naha Tanu teu disatujuan. Terus Lena nanya deui, "Janten, masalahna naon, Pak?" Sora Lena mimiti ngageter. "Naon lepatna Tanu?" Geus kitu Lena panasaran jeung campur ku kasieun. Hatena beuki teu sabar, hayang apal kana sabenerna.
Tapi bapana teu langsung ngajawab. Bapana tetap ukur cicing. Di tadi leungeunna katinggal nyekel pageuh kana leungeun kursi. Katinggalna tegang. Napasna berat. Siga aya kecap nu hayang kaluar, tapi teu sanggup diucapkeun. Lena terus netep bapakna. Tapi nu akhirna aya hiji hal nu ngajadikeun Lena ngarasa aneh. Panon bapana mimiti baseuh, lalaunan cimatana ngalir dina pipina. Lena langsung kaget. Hatena siga kaganggu ku hal anu teu kanyahoan. Salila hirupna can kungsi sakali-kali acan ningali bapana ceurik siga ayeuna. Bapana salawasna tegas, salawasna kuat, salawasna jadi tempat panyalindungan kula warga. Ari ayeuna di hareupeun Lena, bapana katinggal lemah, rapuh, siga jalma anu geus lila neuneun ka nyeri sorangan. Lena teu bisa ngomong nanaon deui. Sora dina tikoro siga nyangkut. Aya rasa kasieun anu ujung-ujung nyusup kana dadana. Sieun kana jawaban nu can kaluar. Sieun lamun Rusia anu disumputkeun ku bapana teh bakal ngarobah sagalana. Bapana ngusap cimata bari ngahindarkeun paneuteub anakna. Terus nyarita, "Hampura Neng, ayeuna Bapak can bisa ngutarakeunana." Kecap eta nancep kana hate Lena. "Tapi naon Pak?" Lena ngadesek. Ayeuna sorana ampir pegat ku ceurik. "Naon anu saleresna disumputkeun ku apa?" Bapana nutup panonna sakedeung. Ruang tengah jadi sepi pisan. Ngan sora kipas angin jeung deg-degan hate Lena anu karasa. Lena mimiti ngarasa aya hal gede anu salila ieu disumputkeun. Henteu ngan ukur ngeunaan tanu. Tapi siga aya hubunganana jeung mangsa katukang bapakna. Rusia nu teu bisa ngarobah sagalana. Rusia nu bisa ngancurkeun cinta nu salila ieu dijaga ku Lena. Jeung peuting eta, pikeun kahiji kalina dina hirupna, Lena ngarasa sieun lamun jawaban bapana engke bakal ngajadikeun manehna ngaleungitkeun tanu salawasna. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.